Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit bagian anu ka-7 welasnanya pamiarsa. Sepentin cek orang Inggris mah. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Darmaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka-7 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan. Tumpak dung tumpak dung tumpak dung 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 pak pak pak. Kolebat wuk soguk hiu. Tigasan bedog anggota karaman ting kolebat rek ngarecah nyacag nyiksik awak Jakarungsing. Corelat celeng hupladoblos. Jakarungsing jejorelatan nyingkahan sabetan bedog-bedog lawan. Gerakanana mungguh ka cida cepetna. Hiji oge bedog lawan eueuh anu keuna kana sasaran. Kabehanana ting kareplos ngahakan angin. Satuluyna Jakarungsing ngabagi serangan balesanana kanu jadi lawan. Seuk cekuk jebret des 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 genep urang anggota karaman anu kakeunaan ku tajongan jeung tenggelan Jakarungsing kating galero sarta ting cererit nahan kanyeri. Ngahaja Jakarungsing ngalapisan tenggelanana ku tanaga jero. Sabab cek pikirna lamun ukur ku tenggelan biasa mah tangtuna oge musuh teh bakal harudang deui sarta nyerang deui. Lianti eta jalma-jalma samodel karaman kitu mah geus bisa dipastikeun gede pisan ngadoreksakeunana. Meureun geus loba nu jadi korbanna oge. Jadi ku kituna Jakarungsing dina nibankeun tenggelan geus teu asa-asa deui. Harita genep urang anggota karaman teh tuluy pating jalopra anu keuna katajong sukuna nya sukuna anu potong, anu kacipol beungeutna nya bengok beungeutna, anu katonjok dadana. Harita keneh teh tuluy ngajoprak teu ngap deui sabab jantungna coplok dina tempatna. Kurang ajar
Hayo gerak serang deui serang cek si Karma ngagorowo. Sanajan bari radah marhemir kusabab penyaksian batur-baturna anu ting jaloprak, tapi akhirna mah ting salebrut oge. Anggota Karaman tergos tangkorak teh ngayakeun serangan. Harita bedog-bedog pating kolebat deui ting kurilap ngurung kana tangtungan Jakarungsing. Si Karma oge harita milu nyerang ayeuna mah. Jakarungsing anu memang geus embung lila-lila deui micenan waktu. Manehna leuwih ngaronjatkeun deui gerakan jeung tanagana dina nyingkahan sarta males panarajang lawan. Jakarungsing harita awakna jojorelatan ngagunakeun jurus kapinis linglung. Gerakanana kacida gancangna. Teu butuh waktu anu lila, anggota Karaman anu nyerangna teh katembong geus ting jaloprak bari sarumengir nahan kanyeri. Pon kitu deui si Karma anu jadi wawakil ti Juragan Darta alias Wiguna oge harita keur popoyong kodan bari nyekelan iga burungna anu beunang kateje ku Jakarungsing. Uluh kumaha ieu teh euy, kalah ngagaloler kitu geuning. Hayo gerah rudang deui euy, can ngesang ye uing mah ye hokudang dia. Cek Jakarungsing ngecek kalawan-lawanna anu harita keur sarumengir gegerungan adug songkol. Si Karma teu nembalan, panona molotot nahan kaambek sakaligus kanyeri anu karasa dina iga burungna. Kalah molohok geuning euy, geusan ieu teh tarungna euy. Atuh ari kitu mah meunang meureun nya, ayeuna mah uing teruskeun di lalampahan ye. Akhirna mah bari rada hese oge si Karma maksakeun nyarita. Tong waka indit sia sisi lain kolopok dagoan pimpinan aing anu baris nyangkalak aranjeun sia. Oh ieu mah yo geus dibejakeun yen uing mah urusan jeung aranjeun kabeh. Jadi tong halangan we jalanan uing atulah. Tapi lamun kekepet mah maksa nyepek bae geura laporan ka ditu tuh ka pimpinan anjeun. Didaguan lah uing di dieu sok gancangan hayang ngisi heula ye sakodong. Cek Jakarungsing netep seukeut ka si Karma. Manehna jadi boga pikiran rek ngabereskeun anu jadi jadugna eta Karaman. Sabab ceuk pikirna apanan dirina teh keur ngalalana pikeun numpas tindak laku kajahatan jeung kaangkara murkaan. Ari ayeuna anu jarahatna teh geus puguh aya di hareupeunana. Nah teu sakalian bae ditumpas nepi ka akar-akarna. Tangtuna oge eta Karaman teh geus nyieun kaonaran ari di luar mah. Ngagalaksak sarta ngaranjah lembur. Ku kituna Jakarungsing nyendekeun pikeun ngadago pimpinan eta Karaman. Atuh teu lila si Karma katempo gancang ngagedig indit bari popoyong kodan asup ka jero imah anu jadi markasna. Maksudna mah rek bebeja ka Juragan Darta anu jadi pimpinan maranehanana. Saditinggalkeunana ku si Karma, Jakarungsing tuluy muru nyamperkeun kanu tiluan anu keur ngarempod di handapeun tangkal. Dir coba akang euy meta nginum euy. Asa hanang kieu ye ti koro. Aya keneh teh cai teh euy. Aya Kang aya. Cek Jang Kodir gancang ngaluarkeun wadah cai tina kaneron anu dibawana. Tuluy diasongkeun ka Jakarungsing. Leguk. Cai teh diinum ku Jakarungsing bangun anu nikmat naker. Kade Jang Jaka sing iatna durwas pada Jang. Jadug ieu Karaman teh kalintang zaktina Jang. Ceki Pantrong kadenge nyarita mepelingan ngabejaan ka Jakarungsing maksudna. Naki Pantrong teh wawuh kitu ka jadugna ieu Karaman ki. Cek Jakarungsing kalah malik tumanya ka Ki Pantrong bari ngasongkeun deui wadah cai ka Jang Kodir. Ari wawuh man teu Jang.
nanging aki mah sering ngadenge yen dipalih dieu teh tos dikawasa ku Karaman Tergos Tangkorak anu dipingpin ku Juragan Darta anu kalintang saktina saurna mah Den. Janten kitu ta Den. Jang. Oh, karek beja geuning ki. Buah waduh lah eta beja teh ki. Tapi da ketang keun bae lah. Najan bener sakti oge. Nya ari jahat paripolah nama sarta ngarugikeun masyarakat loba. Nya kuing bakal disangharupan sarta ditumpes sakalian ki. Cek Jakarungsing estu tenangna keur nyaritana teh. Seetik oge riuk-riuk kasieun anu kagambar dina paromanana. Sabot keur kitu kadenge aya nu ngagorowok di beh wangunan. Hei, ka dieu sia jurig. Atuh Jakarungsing jeung 3 baturna ting laliuk kalebah nu ngagorowok. Didinya geus nyampak si Karma jeung saurang lalaki anu make Tergos Tangkorak nu taya lian ti Juragan Darta. Juragan Darta harita neuteup seukeut kana opatan, hiji-hiji disidik-sidik ditelek-telek. Timiti Jakarungsing tug nepi ka Jang Kodir. Tapi Juragan Darta panonna jadi molotot waktu paneutupna nenjo ka Nyi Rokoya. Senajannya oge dirina geus papisah babaraha taun lilana jeung Nyi Kaya. Tapi kulantaran eta wanoja teh mangrupakeun cinta munggaranana. Jadi teu bisa kitu bae pikeun manehna mopohokeun. Juragan Darta galecok dina hatena. Ai, nah bet aya ka dieu ieu bikang teh. Rek nyusulan soang kitu anu ngadon ngegandengkeun wae. Atawa rek nyusulan aing kabeneran atawa keur kabeneran ngaliwat ka dieu kitu. Terus ari eta saha atuh lalaki anu jeung manehna moal kitu kabogona mah jeung ditelek-telek ku aing teh asa beuki geulis bae geuning si Kaya teh euy. Eta imbit meni popel pipi meni ngadaun seur tarang meni jamen terangan irung kuwung-kuwungan bibir meni beureum hayang ngenyot aing mah. Jeung dulu eta dadana meni nyondol kitu. Ieu mah Surabaya susu badag rada gaya. Tapi ketang Sumedang jiga nama susu medala segede gedang. Waduh. Ieu si Otong adi sakembaran aing jadi ngarenjed kieu antung-antungan ieu. Gerentes Juragan Darta dina jero hatena bari nyabakan kolorna. Oh, jadi eta jadug maneh teh euy. Hayo arek kumaha ayeuna yo. Cek Jakarungsing tumanya bari ngagorowok. Sabenerna narik naon si laing ka dieu teh wiguna malik tumanya. Hi, ieu mah yo apanan geus dibejakeun ti tadi oge ka balad ilaing euy. Yen uing maka dieu teh arek nyaba ka lembur dulur. Jadi kabeneran we ngaliwat ka dieu yo. Lamun bener ukur sakadar ngaliwat, nah make nyieun kaributan sarta nyieun tatu ka anak buah dewek deuleu. Nya eta mah bungan sorangan atuh lur. Di bejaan uing teh keur ngaliwat, kalah hayo bae ngalalangan. Nya kapaksa we ku uing teh dicipolan teh hiji-hiji beungeutna. Ayeuna si laing kudu tanggung jawab deuleu karena ieu pagawean murid aing ngagaloler malahan aing modar teu hiji. Hari itu nah make kudu tanggung jawab sagala euy. Nya lebah mana anu kudu ditanggung jawab geunana jeung lebah mana anu kudu dijawabna ieu teh euy. Sok lebah mana anu kudu ditanggungna, lebah mana anu kudu dijawabna. Asal lieur ieu kana babatok uingna oge euy. Menggeus tong loba baceo si laing teh jurig. Ayeuna kieu bae si laing jeung 2 urang jalu itu tuh anu aki-aki jeung nu ngora sok
menang ninggalkeun ieu tempat ngan tapi nu awewena kudu ngajedog cicing di dieu minangka panebus anak buah dewek anu geus binasa ku si lain di lejuring. Uluh eta ngomong menirangu euy nya teu bisa kitu atuh alur. Apanan cek wing oge anak buah ilaing anu binasa teh akibat nya anak buah ilaing anu binasa teh nya akibat pamulana sorangan. Nah berjadi nyi kaya anu kudu dijadi gantina euy. Moal dibikeun ah ku wing mah mending gelut lah wing mah lah. Ngadenge Jaka Rungsing nyabit-nyabit ngaran kaya. Jol teg be hate Wiguna mah beuki yakin yen wanoja anu aya di hareupeunna teh tetela nyi kaya anu kungsi jadi bebereuh hatena. Ku kituna Wiguna alias Juragan Darta tuluy bae boga maksud pikeun ngarebut nyi kaya sekaligus ngabinasakeun Jaka Rungsing katut dua urang baturna. Jadi si laing moal mikeun lamun seug eta bikang dipenta ku dewek nya moal atuh lur. Yeuh dengikeun nya ku ilaing yeuh tong boroning ieu jelema kasebutna jaba bahenol deui nyi kaya mah tuh tingali buah dadana tuh ningali imbitna pika bitaun nya. Jadi boroning jelema cacakan sato oge moal aya nu dibikeun ku uing mah ngatit teh lur euy ngatit teh euy. Jaka Rungsing mimiti tegeug nyaritana. Ari kitu mah bener-bener hayang modar atuh si laing teh. Ayo dak serang dak jeung kitu tuh soang ka baheula gandeng kuatir Ki Agus Jago keur ngadongeng sok serang. Harita Wiguna mere parentah ka anak buahna anu masih keneh jarag-jag pikeun nyerak Jaka Rungsing. Curela julung sabrut. Katembong opat urang anggota Karaman tergos tangkorak kating geura jeleng ngabagi diri pikeun ngurung tangtungan Jaka Rungsing. Serepet opat bedog dilugas tina warangkana masing-masing. Nempok itu Jaka Rungsing gancang masang kuda-kudana manehna geus nangtukeun sikapna yen bakal mungkas eta tarung dina waktu anu sacepetna. Kitu nama sabab Jaka Rungsing nempo kana kayan alam anu geus mimiti reup-reupan. Lamun tarung dililakeun tangtuna manehna jeung baturna bakal kapoekan di jalan. Tapi kalintang ruaseunana Jaka Rungsing teh barang manehna arek muka wangunan jurusna ngadadak sirahna nyeri kacida. Nyet Rasana sirah pating arenyud sarta tetenjoan jadi ririakan ranyai kararoneng. Tayoh nama pangaruh racun dupa sangkala mimiti ngagalaksak dina jero awakna. Horeng kitu jahatna eta racun teh. Mimiti nama nyerang kana hiji anggota awak nyaeta sirah. Lila-lila mah bakal mapai kana jajantung sarta anggota awak penting anu sajana bakal kena ku ganasna eta racun dupa sangkala. Jaka Rungsing kiwari karugrag deui panyakitna. Tapi sosanajan kitu manehna maksakeun diri pikeun nuluykeun tarung ku cara masang jurus. Tapi kanyeri dina sirahna teh beuki rosa bae karasana. Tungtung nama sapasang leungeunna dipake nyekelan sirahna bari sumengir nahan kanyeri. Nenjo kayan Jaka Rungsing anu sarupa kitu atuh puguh we pikeun nyi kayah Ki Pantrong jeung Jang Kodir mah ngarasa melang jeung hariwang. Inggis jajaka anu jadi anggeuhanana kumaona. Komo lamun ras inget yen Jaka Rungsing teh keur nadangan tatu di jero. Tapi sabalikna pikeun anggota Karaman anu ngepung nama eta mangrupakeun kauntungan nu kawilang gedena. Sabab sabenerna mah dina sajroning ngurung Jaka Rungsing teh ari hatena mah ngarasa seber. Rek teu kitu kumaha si Karma anu disebut minangka wakil ti Juragan Darta oge teu walak kaya nyang hareupan Jaka Rungsing ngan ku ukur dua geprakan. Komo maranehanana anu pangabecusna jauh di sahandapeun si Karma.
Daraek nyerang soteh kiwari bubuhan kapaksa. Lamun wani nolak teh nasibna bakal binasa keneh kudununganana. Sabab maranehna geus nyaho kumaha telengesna Juragan Darta alias Wiguna anu jadi pamimpin. Kari-kari ayeuna nempo Jakarungsing anu keur gontai jiga nu lieureun atuh kasempatan luar biasa. Sabrut. Dua orang anggota Karaman datang narajang, bedogna nu ngakurilat, ngahiuk bangbaraan, arek ngarah kana beuheung Jakarungsing anu harita keur sumengir bari nyekelan sirahna. Panonna geus teu bisa dibentakeun deui bakating ku nyeri. Hiu. Bubuhan hiji jawara anu geus asak jejeuhan. Sanajan can lila makalangan, tapi Jakarungsing geus weureus seubeuh digembleng ku latihan-latihan anu berat. Mangsa dididik ku Ki Doblang di Karangampar. Eta sakabe ngajadikeun Jakarungsing teu oleh sayaga dina nyang hareupan sagarupa nu tumiba ka dirina. Ku kituna, sanajan bari dina kayaan peureum oge, Jakarungsing bisa ngarasakeun kolebatna angin anu arek nigas kana beuheungna. Jeleng hiu plos. Jakarungsing luncat pikeun nyingkahan. Dua bedog tingkara plos ngahakan angin. Sabrut deui. Nu dua urang anak buah Juragan Darta nyebrut narajang. Bedogna ngakurilap ngolebat rek narok kana sirah. Seak wudu tiu, jeleng. Jakarungsing ukur bisa nyingkahan, teu bisa ngayakeun serangan balesan. Nempo nu jadi anak buahna heseun pisan pikeun ngarubuhkeun nu jadi musuhna anu geus dina kayaan teu walakaya. Juragan Darta alias Wiguna jadi keheuleun oge hatena keseleun tayohna. Dina hiji kasempetan ngan sajorelat Juragan Darta luncat ka pakalangan anu saterusna mah ngasupkeun tenggeulan anak kana lebah hulu angan Jakarungsing. Jorelat jeleng hiu jabrot alah. Jakarungsing ngagero nahan ka nyeri. Dirina teu kaburu pikeun nyingkahan tina eta serangan. Lianti gerakanana Juragan Darta teh kacida cepetna, ditambah deui nyeri anu karasa dina sirahna geus teu bisa ditahan deui. Carig jeug, dalig deug. Awak Jakarungsing gedalig-deugan. Anu satulaina mah gebru. Jakarungsing ngagebru namru, ngabebengkang di luhur lemah, bari kapiuhan teu inget di bumi alam. Kening eueuhna naonan ieu mangkluk deui. Hayo dak. Gerebeg guded awakna euy. Tuluy kurung di tukang, gajang, talikung. Cek Juragan Darta mere parentah ka anak buahna. Satuluy nama salah saurang anggota Karaman ngalungkeun tali injuk ka baturna nu aya di deukeut nambruna Jakarungsing. Sanggeus nyokot eta tali injuk, tuluy bae leungeun jeung badan Jakarungsing teh dibaguded ditalikung ku tali injuk anu satuluy nama diparayang dibawa asup ka jero pikeun dikurung di karangkeng. Ari Ki Pantrong nyirokoyah katut Jang Kodir mah ukur pating parungkut bae, teu wani nyieun tindakan anaon. Sabenerna mah nyikayah jeung Jang Kodir teh geus arek milu narajang pikeun mantuan Jakarungsing, tapi dihula ku Ki Pantrong. Ki Pantrong boga kayakinan yen Jakarungsing mah moal kunanaon. Jadi leuwih hade cicing bae sarta nuturkeun kana naon anu bakal tumiba saterusna. Di mana engke eta Karaman geus puguh rek nyilakakeun. Kakarak di dinya ngayakeun tindakan pikeun ngalawan. Kitu tarancang anu geus disiapkeun. Harita ketayep Juragan Darta leumpang lalaunan bari neuteup kanu tiluan. Pangpang nama neuteup ka Nyikaya. Satuluy nama manehna mere parentah ka anak buahna. Tewak euy sarta talian anu jaluna, tuluy kurung di tukang, hijikeun jeung nu tadi. Isukan urang jadikeun wadal dina upacara ngaraga pati.
Pasrahkeun anu bikang nama bagian dewek. Atuh Ki Pantrong jeung Jang Kodir ukur bisa pasrah. Waktu sapasang leungeunna ditalian ku anggota Karaman serta digiring diasupkeun kana karangkeng. Ari Nyi Kayah harita ukur bisa ngeluk tungkul. Waktu Juragan Darta datang nyamperkeun ka dirina teh. Tah kitu Nyi, mending cicing ngajedog batan kudu ngalawan mah. Da ku akang oge moal dina naonkeun ieu. Sabab akang nyaho yen nyai teh pangna datang ka dieu oge rek neangan akang bener teh. Nyi Kayah rada ngahulang oge. Ngandenge jalma nu aya di hareupeunana nyarita kitu teh. Dirina jadi penasaran. Nah saha atuh sabenerna eta jalma teh. Lamun nenjo kana sikep nama siga nu geus wawuheun ka dirina teh. Lianti eta Nyi Kayah oge sabenerna mah ti tadi keneh oge keur nginget-nginget sora eta jalma teh. Sora eta jalma teh asa kungsi ngadengen, asa nongtoreng dina ceulina ngan tapi poho ngaranna. Saha anjeun sabenerna? Cek Nyi Kayah ngawanikeun maneh pikeun tumanya. Rupana mah nyai geus poho meureunna nya ka akang. Tapi da ketang pantes lamun geus poho oge. Sabab urang teh geus lila pisan papisahan. Lamun nyai hayang nyaho sa akang, hayu ngilu ka jero. Engke ku akang baris dibuka ieu tergos anu nutupan kana beungeut akang. Rasa kapanasaran anu mimiti nyaliara kana dirina Nyi Kayah. Ngajadikeun eta wanoja teh ukur bisa nuturkeun waktu Juragan Darta nungtun leungeunna pikeun muru asup ka jero imah. Sanggeus asup ka jero imah, laju Nyi Kayah dibawa ka kamar. Sanggeus nepi ka kamar, Nyi Kayah dititah diuk dina hiji kursi nu aya di dinya. Nah bener nyai teh geus poho ka akang. Saha atuh anjeun teh sabenerna? Coba buka heula eta tergosna. Tembal Nyi Kayah bari malik tumanya. Jadi kana sora akang mah nyai teh geus poho. Pek ayeuna dibuka ye tergos teh ku akang ya. Cek Juragan Darta nyarita kituna teh bari ngalepaskeun tergos tangkorak anu dipakena. Nalika beres dibuka kebek Nyi Kayah teh sirikna molotot. Tetela jalma nu aya di hareupeunana teh nyaeta Jajaka anu kungsi ngeusi hatena ku rupa-rupa kaendahan. Sanajan geus lila teu amprok, tapi ari nenjo beungeut nama Nyi Kayah teu bisa poho kitu bae. Kang Wiguna? Nah leres ieu teh Kang Wiguna? Jadi leuleuy nyaritana ayeuna mah Nyi Kayah teh. Tah geuning. Inget keneh nyai teh ka akang. Bener pisan Nyi. Ieu akang anu ngaran Wiguna. Kabogoh nyai baheula. Nya syukur atuh upami leres akang teh Kang Wiguna bebereh abdi. Nanging kunaon atuh akang teh janten kieu? Kaluartin ati kanu janten guru Kang. Jadi kieu kumaha ari nyai? Asana mah geus bener hirup akang teh kieu. Henteu Kang. Janten pamimpin Karaman anu teu oleh midamel kajahatan teh kalintang lepatna. Abdi mah kirang suka kurang panuju. Koyong abdi mah akang teh janten jalmi soleh anu tiasa nanjeurkeun bebeneran tur keadilan sarta ngabela karahayat. Janten pamuntangan jalma rea tiasa nulung kanu butuh nalang kanu susah. Kitu harapan abdi mah Kang. Ulu kalau ngabahas jeung mamatahan geuning nyai mah yeuh dengekeun ku nyai. Ayeuna akang teh geus pinanggih jeung kabagjian dina ieu kahirupan. Duit loba, anak buah rea. Awewe tinggal milihan hayang nu kumaha bae oge. Rek nu jangkung tinggal neangan, rek nu pendek tinggal ngadengkek, rek nu gendut tinggal ngadudut,
rek anu bohai tinggal ngelai gampang bikin akang mah. Apanan baheula mah sakitu walurat na kahirupan akang teh. Bogoh kanya oge ditolak ku kolot nyai. Da akang jalma teu boga. Anu sasatna mah lieu ragap taya. Jadi ku kituna nyai ulah wani-wani mapagahan ka akang. Leuwih hade ayeuna geura usir eta soang ngarak teu ngagandengkeun wae. Jeung hayu urang siap-siap pikeun urang sosonoan. Juragan Darta sering ngagakak tetepanana ka Nyero Koyah ngandung kasono jeung kurang ajar. Tetepanana tetepan nafsu iblis anu teu bisa disamunikeun. Duh Kang, ulah ayeuna sosonoanana. Da geuning kunaon? Sabab waktosna tos teu nyekapan Kang. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balat dongeng ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.